Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Wargi jang santri, para ibu, miwah para bapak oge adik-adik pelajar anu sami-sami uh, dipihormat tur dicintai ku simkuring. Wilujeng patepang deui sareng channel Jang Santri dina konten belajar mudah membaca Al-Quran. Urang lanjutkeun kana materi anu kadua nyata belajar mudah membaca Al-Quran halaman 2 sareng halaman 3. Seperti biasa para ibu, para bapak, oge adik-adik pelajar, wargi Jang Santri sadayana cekap mengikuti naon anu ku simkuring dibaca. Mudah-mudahan topik sareng hidayah senantiasa menyertai urang sadaya dengan harapan pembelajaran urang tiasa berjalan tur dipahami tur ngajadikeun ilmu anu manfaat. Mangga supados ulah nyangkolong tingkana waktos urang dikawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abata, 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 ta, 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 tata, 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 tataba, tataa, abata, ataba, baata, bataa, taaba, tabata, tabaa, abata. Wargi kaum muslimin wal muslimat, wargi jang santri sadaya seperti biasa dihafalkeun abata kemudian dibulak-balik ka handapna sebagai pembelajaran atau penghafalan tina abata. Terus dilakukan berulang-ulang sampai orang benar-benar paham. Dina pelajaran ieu saresna inti pelajaran baru teh ieu. Ta. Adapun a sareng ba eta apersepsi atanapi penghafalan tina hanca urang anu dinten kamari. Sakali deui cobi mangga dicobian bisa bareng bisa ngikuti abata ta 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 tata 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 tataba tataa abata ataba baata bataa taaba tabata tabaa abata. Nah gitu. Para wargi sadayana cekap nurutan mengikuti seperti kumaha anu tadi tos dibaca ku simkuring. Para ibu miwah para bapak oge adik-adik pelajar wargi jang santri sadayana lanjut kana halaman 3 nyata ieu. Berarti bata apersepsi menghafal dan penanaman konsep baru atanapi pelajaran baru ieu. Sa. Batasa 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 sa 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 sasa 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 sasata sasaba saaba
sa'ata, ba'asa, atasa, tasaba, basata, abata, batasa. Gitu para wargi sadaya. Prayogi diemutkeun, perlu diingat bahwasannya di sini tidak boleh tersendat. Tanapi teu meunang kalang, contohna kieu. Sasa, ta, walaupun memang benar, tapi targetnya bukan itu. Jadi dibiasakan membacana 3 huruf secara sama ketukanana. Sa, sa, ta, gitu. Jadi ulah sa, sa, ta, gitu. Walaupun betul, tapi bukan itu targetnya. Orang ngabiasakeun membaca tidak terputus. Gitunya. 3 huruf ieu dibaca tidak terputus. Sa, sa, ta, seperti itu. Gitu para wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami menghadiri atanapi ningali atanapi ngiring belajar dina ieu metode. Mudah-mudahan dina halaman 2 sareng halaman 3 tiasa kapaham. Kanggo salajengna urang kana halaman 20 seperti biasa. Namun sataacan ka halaman 20 tong hilap dukung terus channel Jang Santri ku subscribe, like, sareng share. Mudah-mudahan tiasa bermanfaat kanggo sadayana terutama kanggo Bapak, Ibu, oge adik-adik pelajar anu pemula belajar membaca Al-Qur'an. Jadi cukup mengikuti. Mangga salajengna urang dilajengkeun kana nomor 20 atanapi halaman 20. Tah, ieu halaman 20 tina eusina buku Umi. Para wargi sadaya manawi peryogi kana buku Umi tiasa ngahubungi sim kuring lewat nomor WA sim kuring anu tercantum dina deskripsi. Gitu kumargi memang buku Umi tidak dijual bebas kanggo panduan. Mangga urang dikawitan ngalajengkeun. Ieu kamari terus urang dipelajari tapi urang balikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa, jim ha kha, jim ha kha, jim ha kha, jim ha kha. Uyan deui, cobi. Jim ha, jim ha kha, jim ha kha. Gitu para wargi sadaya. Jadi cobi urang jelaskeun makharijul hurufna atanapi keluarna ieu huruf. Jim ieu kaluarna tina tengah-tengah lidah. Jim, jim, jim atapi ja, 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 jim gitu. Kaluarna tina tengah lidah. Kemudian ha, ha, ha. Ha ieu termasuk kana huruf halak anu sadayana genep, nu genep dibagi 3 tempat. Di pangkal tenggorokan hamzah sareng ha. Kemudian di tengah-tengah tenggorokan nyata ieu ha sareng ain. Kitu nya. Ha sareng ain. Sareng ain kin aya kapayuna. Ieu ha bijilna tina tengah tenggorokan. Kitu nya. Jadi ha lain ha tapi ha, ha, jim ha, jim ha, jim ha. Saterusna ieu kha, 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 kha. Kha ieu kaluarna masih keneh huruf halak cuman di luhur tenggorokan nu paling luhur gitunya di ujung lidah paling bawah lah gitunya. Kha gitu disadana gitu kha, kha. Ieu ngahijina eujeung ghin, ghin, ghin gitunya. Kha. Jadi contohna kieu. Jim ha kha, jim ha kha, jim ha kha gitu.
Mangga urang dicobian, urang diapalkeun deui tina pelajaran anu kamari ieu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, jim, ha, kho, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Tah, sok itu para wargi kaum muslimin wal muslimat, ade-ade pelajar, wargi jeung santri sadaya, mudah-mudahan pembelajaran dina materi anu kadua ieu urang tiasa paham tur simkuring ngadoakeun kanggo urang sadaya. Simkuring ngado kanggo urang sadaya, mudah-mudahan pembelajaran urang sehingga jantenna ilmu anu manfaat tur dipaparin kapahaman sehingga urang bisa terus mempelajari langkah demi langkah atanapi huruf demi huruf dugi ka beresna. Panginten para wargi kaum muslimin wal muslimat, wargi jeung santri sadaya, kanggo materi anu nomor kadua dicekapkeun sakieu. Kirang langkung ulah kirang-kirang hapunten manawi aya salah sareng lepatna diantos kritik di kolom komentar. Dicekapkeun sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.